masjid di usia heula saya ngarang di lawak cek meja ngecicing di lawang teh cenah nangkep jodoh bahaya bisa dicokelna kalau di dinya tuh hese dicokelna kali dia kosong dah kesian ulang kosong gaya Indonesia sudah tuh di luar bapak-bapak yang di luar batu-batu di kerok ya di luar lebah udut mana tapi kayak orang resep lah tahan tapi ya wabi didoakan mudah-mudahan bapak-bapak nu di jero masjid sing pangheula masuk surga tanggung jawab di luar mah ya mudah-mudahan anu nepi ka beres ieu muludan didoakeun hutang sing laluna dan cukup amin bari dibayar Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atihi wa jazarna an ma'siyatihi. Allahumma shalli ala rasulihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhali makhluqatihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Hormatan simpuri para kesepuhan, para asatid, para ajengan, para ustadzah, sadayana pokoknya di dia agnia tokoh simpuri dakwah hiji-hijina. Oke, insya Allah dia ya kesepuhan di Masjid Al-Karomah maksudnya. Dan dikenal ke dia teh ngawitanana ngabadalan rencang simpuring di Al-Karomah. Begitu. Bari jeung abdi teu kabagian jadwal di Al-Karomah tapi aya we alhamdulillah. Gitu. Teu ngimpi-ngimpi acan eta teh. Lamun ditilik itu manyaan ka kawasan Allah, lamun ditilik kadinya mah abdi pasantren terboga kantenan dari ilmu atau boga madrasah terboga pasantren kada sak teu ngan sakadar ngilu nya cek abdi oge rek kumaha tuh da bapak-bapak di luar geus balik ka dituna teh ngagandengan ngaji-ngaji ngobrol-ngobrol oh ieu mah diteun abdi di ditu si korek teh dia mah leuwih parah dalahanan sakali deui lamun ngaji ieu abdi ngaji na ngaco salahkeun bapak-bapak lain luar ngos jadi utang balikan di malah ting bisa jadi orang deui bahaya da kudungan cek becek urang ya kupingkeun sakali deui abdi teu ngimpi-ngimpi acan kudu nepi ka dieu lamun ditilik naon udageunana tuh abdi cek tadi cenah cek MC subana cenah kebagian ilmuna boro-boro ilmu abdi sorban ge nang injeul jangan di dia aduh ngalawi itu pararutuh di nyararenik gitu pupuhan baheula kungsi ngalaman ngiluan monok gitu di pasantren ada caritana pasantren malega cerita mah katingalina jigana soalnya cek batur da kalakuan masih kena kieu malah lamun dipilih kapung kurma ayeuna alhamdulillah habi hampir tiap wengi abi jadwal baheula mah sedih baheula ieu urang ngalakonkeun we heula kan insya Allah nyambung karena muludan dia harita abdi kantos ngaos di Limbangan garek kudu tepang deui jeung guru ari barang kitu teh assalamualaikum misalnya saking hubungan urang bari bunga bari era ngaran-ngaran ka guru teu bisa ngahormat kahayang mah sindang heula kahoyong mah komo kahoyong mah bisa ngabekelan ngamuliakeun mah ai harita boro-boro da meureun guru surtinya
di mana-mana ge ajengan mah geus komo geus sapat mah hatena geus moal jauh kan bae murid tara panggih teh. Da biasana kitu kan nya teh di mana murid teh panggih ka guru teh ari boga kapusing we mere sumbi ingat teh kitu kan nya. Di dia kayak gitu muridnya kayak ngicep nama coba beda teh kita dari usum senang repot deui ka guru teh kewe hubungan ka guru teh ari susah hese diakalan meh sumbi ka guru teh kita. Dia cerita ngecek guru teh harita mau ditaroskeun ka abdi sugan geus boga pasantren henteu geus ditaroskeun boga pamajikan sabariji henteu da katingali goreng patut nu ditaroskeun hiji kumpul guru teh geus kawurukeun kitab naon euy jeblak teh kana hate teh ditaroskeun santri sabaraha puluh henteu geus ditaroskeun maka abdi kan hiji-hijina geus kitab naon nu kawurukeun kumaneh euy sakitu abdi tempe teu bisa ngajawab. Jadi ditaroskeun di sugan santri sabaraha ratus henteu bangunanna sabaraha tingkat henteu geus sabaraha kali ka Mekah henteu ditanyakeun teh geus kitab naon nu kawurukeun ka umat euy sakitu guru teh jawabanna ikhlaskeun matakna cenah hirup teh ikhlaskeun cenah hirup mah cenah kitu. Abdi leuwih pusing deui wae ngadenge ngaran ikhlas teh parti baheula ngalogat bidayatul hidayah ngalogat hikam teh umur sabaraha kalogat mah tapi praktekna mah hayang kumaha si ikhlas teh da lieur guru ti mahana mimitina teh kitu. Alalakon sampaikeun ka abdi dikersakeun harita kudu angkat ka Banten ya ngalalakon heula ieu makeun bae ke nu diudagna mah Kanjeng Nabi nang ke nu diudag deur teh sumping harita ka Banten abdi harita gerasa padahal tijan mah kan dibudak teh diwara sifat wajib di Rasul sabariji pan apa sararea ge hiji naon da kadadak atuh ngabelem atuh ieu teh jiga nu dikunci salah cenah lain kitu cenah kita nu kahiji mah da sidik heula cenah kita da teh sidik heula mah da moal bener moal patonah moal amanah teh sidik heula aduh harapan jeung jelema nu berasihnya berjeung abdi teh teu nginjem ceuli teu nginjem panon mana ka dieu cenah mana ladang dikir teh di kitu teh geuning pohoe beledak cenah rempe cicing jigana lamun urang dieu ngiluan ka ditu meureun teh diomongkeun tah eta dikersakeun harita wih tadi mulai begitu gitu teh diajar dikir teh kalau lebih karasa masalah teh lamun baheula nama memeh diajar dikir teh masalah teh begang balik mah jadi jika gajah baru barireuneuh teh gini gini kalau ka dieu diajar dikir teh diajar thariqah teh cepat turun ngeunah teh nepikeun ka hayang kudu sabatang we ge hese mana pamajikan jureuneun mana pamajikan teh budak batur atuh tanya budak batur le ese erek curhat ke guru leuwih era urang teh deuh ya tidinya teh mulai caroplok pengakuan teh mulai didinya mah gengsi bararijil didinya mah eueuh nu diaku ternyata tidinya mah mulai mikir tidinya oh kieu geuning fungsina dikir teh kitu tuluy harita abdi ku bingungna mulai semangat ka Banten deui barang ka ditu terus nganturkeun ka mana deui ngalalakuan harita ieu mah ngalalakuan heula ngadengeng heula dan bae lamun teh mah teu rame wayahna we hiji bunga bet kondang simkuring kadua bunga bet dililakeun da abdi kita di ditu kesel ayeuna sekali sewa we kan harus eta kitu heulaana ari geus kitu teh abdi ieu mah naon sakur nu ditanyakeun ku mursyid banyaannya tekan bae da di dieu aya lah aya thariqah di apa tah geuleuy geus kitu teh eta naon diomongkeun mursyid nu sapareut panyakit urang anak saha turunan saha panyakitna naon kungsi ngaji di mana kudu dikumahakeun apaleun eta mursyid asli jadi nepikeun ka ieu lagi atuh teh can eureun mun ka ditu teh niat teh hiji yang dicarekan da hese atuh yang sorangan panyakit urang mah teh kitu eta teh mursyid eta teh jami zaman ayeuna komo baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu we heulaanan ayeuna nu diudag teh komona kadinya kita dia abdi baheula ieu teh kekeongeun baheula teh ngaran kekeongeun kumaha urang teh dinangna neng geuningan nya
Napikeun ka meuli nu koneng teh geuning cairan nu koneng di kitu-kitu diemplak-emplek, bisi ditajong, bisi kaperulukan, bisi naon. Ku apa mah langsung dipolototan. Hayo ka sawah ya. Da sieun urang teh ku guru dilelepkeun we. Wah, alhamdulillah boro-boro mantuan macul Pak. Kalah goah we nu puguh. Jeung hasilna teh penting teu bisa sare. Ngaran-ngaran atuh keur lupa dilelepkeun kana letak. Tapi dikersakan sampai sabeting nyari iskan karbu poe nama damang eta dikersakan guru teteh eta teh kiai teteh biasa jalmi kabayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebok tapak genteng kadek jeung kasapna itu hiji deui heulanya hiji deui tuh nya riweuh ngaji teh leuwih-leuwih di bantuan BLT riweuh itu 1.000 lah sok poho deui kariput jeung kursi jeung kotak abi kita kebagian kotak cicing hiji deui abdi kapungkur teh kantos ngaos di Rodotul Muta'allimin ari mantenanana teh ngaos di Al Musri ya bari jeung kondisina abdi ka ditu teh abdi mah teu dititipkeun ku ibu bapak henteu di ditu teh abdi teh leumpang apa jalan tol ieu di Cileunyi ieu leumpang sakating ku bakating ku hayang ngalaman jadi santri abdi teh leumpang di Cileunyi nepi ka Cianjur teh keur itu tuh mata kacida we lamun ayeuna can muludan can beres geus barali kacida we abdi teh leumpang teh kan keur manupang geurana datang teh abdi heula cicing di ditu ieu mah karek dieu kacida we mun balik di heula ya tapi bisa rek balik di heula ji moal gitu tapi da ibu-ibu mah bisa wae bebas wae da ngajina teh marawa budak mata mun kesal-kesal saeutik ciwit teh budak kamu teh cenah dipayun tapi barangkali nangis gitu tak bapak-bapak mun diharareun oge kunaon atuh lain alasan horeang udud-udud teuing bisi ustad da teu rame babari balik da ieu mengaji lain ditinggali ilmu na bohong ditinggali ilmu na ieu rame atau henteu gitu oh balikan deui tuluy abdi ngaji di ditu carita eta pun guru bahasana kieukeun cenah jarang lamun akang cenah kenging tuang cenah bisa tuang ujang ya insyaallah cenah kebagian tuang gitu lamun akang teu mangih tuang piraku cenah diciptakeunna di Gusti Allah sadegan teueuh deui nupang bageurna jeung pang beungharna ieu di Allah ayeuna abdi kadinya hayang ngaos bari jeung teu dititipkeun ku ibu Rama teh boting anak saha boting meureunna di bangsa teu nya ditampi we jangan lamun urang mah kukulunu meureun aya nu ka dieu meureun rek kiring ngaos pan itu ku indung bapana mah meureunnya jawab anu dagang ge da di karonci mah teh kitu barina ge dikerjakeun ke lamun aya nu kitu pan beda jeung baheula ayeuna mah nanyakeun hayang nanyakeun masjid ieu wae da di ditu kene da teh nyaho duha kitu teh terang kita tadi di ditu kene itu kumaha jelema teh malah mah teh sabaraha poe naon atuh abdi teh ngacetek ka Pak Haji Imron teh da teh dibuka-buka ieu teh jelema teh butuh gitu nalakon Gusti rek balik deui kumaha da ayeuna mah jelema panggung-panggung atuh komo di ayeuna mah paling lamun aya nu kaputingan baheula mah pannya taroskeun Bapak RT taroskeun Bapak RW pan ayeuna mah panggung jadi RT lagi da kateunggahan wae atuh sok usung aya nu pasean nu diteang Bapak RT nya lares teh usung nu kaputingan nu ditanyakeun Bapak RT ke Bapak RT Bapak RW lares teh usung pembagian nu diomongkeun Bapak RT Bapak RW lares teh ada lebah gitu mah ayam milik teringat ke RT RW ndak mudah-mudahan di dia Bapak RT Bapak RW sing paranjang yuswa eta lalakonna ditambi abdi ngaos teh di Raja Mandala teh harita anjeunna sasisa kali sok ngaos kalau musrik teh eta kuluna pangrasa memerpati abdi teh can tepang dugi kayuna ge teh can terang karana ieu tiga kumaha eta dikersakeun mamapaki ieu mah lain ngobrolkeun sakti lain ieu mah ngobrolkeun ka kawasaan Gusti Allah nu diudag urang komokna kitu tadi lah eta ujug-ujug nalika pan sok aya sahyahan ngaos sabulan sakali eta pun guru di sauran di dinya boga santrinya cenah
Di ditu cenah ti ujung tol, da baheula mah ujung tol da Cileunyi, baheula mah ayeuna namahan ka ditu aya daguan dan sebagainya. Hiji sum dagu, da baheula mah ujungna Cileunyi teh. Di dinya boga santri cenah nya. Anu asalna ti ujung tol cenah kitu, ngaranna anu aku ulang aha ditaros ke guru. Ieu bejakeun cenah pindah cenah ngaji ka anu cenah kitu. Eta jol teh kaditu caritana cirina teh abdi kudu ngaji ka daerah wetan, bari jeung eueuh listrik, eta neangan pasantren nu eueuh listrik. Neangan pasantren nu eueuh mik, da jolgok, aya mik, jolgok aya speaker, bingung Pak. Bari jeung teu wawuh cirina teh tibang kitu bae unggul teangan pasantren anu cirina teh masjidna teh eueuh mikan. Diharupna teh aya kulah. Ayo bedug kan hese neangan teh bade ka mana milah di pasantren nu aya bedugan nah hese atuh da daerah kampung mah da loba bedugna eta dikersakeun efekna pikeun karek magribna nu memna oh kulah ngalega keneh baheula mah ieu mah kamari ka ditu tos rada kersakeun jadi di dinya mah mik teh teu diange di dinya mah jadi mun ngempalkeun masyarakat teh kukoh nu badag teh kumpul masyarakat teh kabeh dikersakeun. Eta nu jadi aneh nanti barang jual teh kaditu nah nih hararese cenah neangan alamat sakieu ge saur almarhum teh akad ya Allah ya Rabbi sedengkeun zaman baheula can usum HP pun guru sareng pun guru nu di ditu teh terkenal eta bet bisanya abdi bade kadinya meuni hararese eta kiai ajengan kabayang komo deui baginda Rasulullah gitu ieu mah ngahaja kadongengkeun teh ka dieu ngahaja di kieu-kieu teh ngarah leuwih ka harti karek panggih jeung jelema biasa-biasa ge nu teu katempo jauh di ditu oge deui abdi di Tasik teh di Tajamaya itu ayeuna teh ditu cuci anu wawuh jeung wawuh ge henteu zaman HP acan jalma saleh mah kitu nya nyambung jalma saleh Lalu, roh berkelompok ngaji lagi jeung saleh deui itu juga tukang udut jeung tukang udut deui di luar teh hayangan di jero teh dan di jero mah tokoh we ngumpul kitu mun aya tokoh di luar awi lujang we teh ka aku teh eta kitu nya geun eta masih penasaran teh iya nyawa HP teh aya pulsaan teh eueuh teh aduh aing ampun penasaran man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sajalma nu ngainfaqkeun nyodakohkeun duit sadirham we teh sabaraha mun aya mun dirupiahkeun bari jeung pikeun naon teh macakeun kelahiran anak kanjeng Nabi maulid teh biografi mun urang mah lamun biografi na kaahenganna kisahna para ulama disebut manaqib naon cenah lamun kanjeng Nabi mah maulid teh kitu istilahna teh jadi lamun ngabahas sejarah kanjeng Nabi kitabna teh disebut maulid ge rupa-rupa aya deba aya barjanji aya simtul duror aya dia ulami macam-macam mah nyodakohkeun saperak we pikeun maulid gitu mangka eta jalma teh bakal babarengan cenah kana ma'ikil jannah cek sia Abu Bakar Siddiq lamun ridho tapi lamun tadi omong-omong aya diomong-omong nya teuy teh nya asap marhaban di dia asap sok kudu alhamdulillah di ditu mah di Cileunyi 4 bulanan marhabaan 7 bulanan marhabaan 8 bulanan kabidan marhabaan 8 bulan rek marhabaan kumaha kabidan beres gitu kaditu teh geus beres naon lahiran naon kaditu teh geuningan geus 40 poe nu ngitung mih teh naon disebut teh Pak baheula ngitung mih geuningan puasa teh nipas teh beres nipas dulu disukuran ondang di tatangga marhabaan kumaha cenah lamun abdi baheula teu pernah di eka ayeuna hayang eka karek boga milik marhabaan gitu ngan bedana teh ulah yang di ais beda geus tolong apa nih orang masuk di ais dikurilingkeun geuningan marhaban ya marhaban ya nurul katingali nu tara marhaban jeung nu masuk dikurilingkeun kabeh
tah urang lamun karek boga milik der eka marhaban marhaban hade ka cida pada barupa di daerah kampung mah kudu 7 kali diputarkeun kan itu jeung nu pangheulanan paling penting mah ngaduakeun ieu masalah bisa ngagunting jeung teu mah jadi masalah nu penting mah diduakeun moal ieu sok loba nu dilepat jeung bapak-bapak harus mah mun kaliwat aya gitu di dia ada sing tobat tetrek nanaonan teu dirungkul nyopot kota doakeun budak teh doakeun sing soleh sing bager kitu teu bisa bahasa Arab oge ku Sunda we Sunda gitu tadi nama bismillahi kalimati tamah wa min kulli syaitani gitu teu bisa mah kumaha itu Allahumma rzuqhu minas sholihin boleh tak lamun nanyakeun nabeut muludan naon dalilna tong dijawab nu kitu mah da muludan mah teu perlu dalil cek abdi mah naon sababna urang ngayakeun muludan teh tandana urang cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira urang ulah cinta ngaranna ge cinta atuh cinta karena adalah segalanya pancinta teu butuh sebab nah cenah aa bercinta ka abdi duka teh teuingna dipeuremkeun ka deuleu dibeuntakeun ka rasa kamodeui dibolotorkeun neng teh aya wae dina soca gitu mata pogot eta mata geugeut gitu I love you karena ge cinta dan cinta mah kurasa lain ku ieu mata kese nanyakeun lagi nah eueuh di lemur anu geulis kan gitu seet ah ting seet ting darah itu Nabi mah nabi di zaman ramana keneh we teh nabi dajan babar nabi masih kana di alamana ramana we ramana teh sagringan Muhammad bin Abdullah berarti ramana teh Sayyid Abdullah we kapungkur sada keur nuju remajana dah lain Sayyid Abdullah anu mimilarian istri kalah ka ibu-ibu nu raribuh zaman harita teh itu ka Sayyid sa eyang teh eyang Kangjeng Nabi teh Abdul Muthalib kana kamenta mararenta ka Abdul Muthalib teh geus lah jodohkeun jeung anak urangnya hampir kabeh ibu-ibu teh ribut Kangjeng Nabi ngalangkung teh tuh teu sirikna ibu-ibu teh pan ari abdi ngalangkung mah hare-hare we ibu-ibu ge abdi keur ngaji ge tinggal ibu-ibu mah nurutan Nabi mah ahsanu khalqan wa khuluqan nyasae akhlakna nyasae fisikna haseh bodas campur beureum kumaha teh nya Kangjeng Nabi mah kulit teh bodas campur beureum tiga kumaha teh disebutna pan urang mah hideung campur geuneuk pan kitu urang mah Nabi mah pikareseupeun pikabi taun boro-boro anu tiasa tepang zaman kieu karek-karek anu ayeuna we nu ngimpen hayang wae ngimpen teras Kangjeng Nabi betah cenah ninggal Kangjeng Nabi harita atuh numpang beungharna sodagar harita numpang beungharna saha Siti Khadijah pandunungan teh kitu ya lamun ngudang sunah aya nepi ka dinya Nabi teh meh kitu teh pan kungsi heula mangon urang kungsi ngangon encan ha atuh bet rame-rame sunat nyalung atuh nomor kahiji teh pan sunah urang dagang teh henteu urang mah kayak geus pamajikan manyun karek dagang urang mah karasa ku abdi dan di dia tadi nak kejep nama sarua di luar janggot panjang sorban panjang takbir Allahu Akbar kuaya di luar datang ka imah macak-cak Kangjeng Nabi mah bikarasa po anu paling ieuna Nabi teh tuturkeun pidawuh Gusti kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lamun aranjeun cinta ka Gusti Allah carana teh temongkeun tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina sagala rupana gitu ngan ka diulah salah kaprah kudu nepikeun ka anu teu dicontohkeun ku Nabi sakur-sakur nu teu dicontohkeun ku Nabi disebut bid'ah pan urang ge geus bid'ah di ayeuna Nabi mah pertama kali nikah jeung saha jeung janda ari urang jeung janda teu langsung ka parawan ge geus bid'ah lebah dinya kan mah nya karena janda semakin di depan cenah gede jabahnya Nabi sabaraha hiji istrina salah tadi na kita nyaah teuing urang mah hese pura-pura hayang ngabagi atuh tong nyaah teuing ka istri teh
dari istri kita punya ka urang. Jadi yo sok pangjawaban ibu mending kene bapana budak balik salaki teh balik teu mawa duit mending duitna balik bapana teu balik sak jawab. Tuh nomor 2 kabeh ge. Nya. Kene. Tapi sanyatana mah ngaji teu bisa ngabela aneh eta. Bae sing ngarti teh bahasan teh lamun abdi balik caritan biasana ieu mah biasana lamun caritana balik abdi ceramah biasana ieu mah batur di ditu. Sok dipangawakeun kardus biasana ieu mah. Tulis sok di amplopan biasana. Lamun teu biasa biasakeun. Lamun teu berarti rek masehakeun teh. Gitu. Tadi tong macam dulu saya ibu ayat di nomor haba terakhir Ana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu nabi teh pemalu nabi teh untuk janji tolong henteu nabi pan urang mah dari kieu pun oke aya malah aya nu kira-kira kapiheul an imaman sok napikeun ka moal deui ka masjid aya kitu aya nabi mah kitu pemalu nabi tuluy tawadu nabi pan urang mah nanya oke abdi tos ti anu teras ka anu meni capek nyari awak kunaon peuting tos tahajud padahal eueuh nu nanya akan wae tuluy nabi mamantuan rumah tangga nabi naon nu diperlukeun di keperluan rumah tangga nabi mah tara kudu dititah nabi. Toh kurang mah biasa baju usaha ibu mah kan nyoh kopi usaha ibu nyamuk usaha ibu menyusuan budak saha ibu dah urang mah teu bisa teh kitu da letak hidup ibu hidup nah balik ladang nguludan teh atuh nyah ka pamajikan atuh ayeuna betul lebah kieu mah tadi teh keres kieu lebah kieu mah betul ibu-ibu mah pangripuhna itu mantap ibu-ibu mah boga lalakon ieu di alam dunya sok dina leungeun aya papa jari da eueuh aya oke ibu jari suku ibu jari eueuh papa jari nya sok hanapeun irung ieu hanapeun kumis naon disebutna bibir atawa biwir eueuh mawir ibi we ari ibi teh awewe lares apa lares tuh geus boga lalakon deui mah sok hanapeun cangkeng naon disebutna bujur lain mangjur tuh ibu we boga lalakon ibu nya hari ibu hari bapak aya ge tetap hidup ibu-ibu hidup nah turunnya ka ibu-ibu isuk ngurus budak ibu-ibu mah lamun penting nyieun bubur ya budak lanang itu capek jadi ibu kita ulah sagala teuing gitu lebih pun padu geuning alhamdulillah paling payung itu mana bet panori paling payung itu capek jadi ibu mah ya mangkaning ibu-ibu mah ieu kaluar getih sabulan sakali rata-ratana anu sok head ieu sok head rata-rata anu 2 minggu ning paling jarang anu saminggu sakali geuningan aya nu sok saputing di sekaliguskeun da beuri atuh abdi gerakeun sak ieu kare kaluar getih saeutik panas dilisna ibu-ibu mah sabulan sakali nya teu pantes ibu-ibu sok kabayang ngaran-ngaran kaluar getih mereka kumaha tetap nyari awak tuh gitu bijil jarawatan kadina teh tuh gitu emosi itu bayang atuh ngaran-ngaran keluar getih taksingnya ibu-ibu teh geus ayeuna teh syarat ayeuna mah motor ganti atas nama suratna teh inung budak geus kitu imah ganti ngaran teh tong ngaran urang ayeuna mah imah teh nu pamajikan ayeuna sok boga naon boga mobil boga perusahaan ganti ngaranna sakudunya ka pamajikan teh jadi engke di akhirat teh ngeunah urang mah bebas nalika di ieu teh di sidang teh Gusti da abdi mah teu gaduhna udah sadena ge anu urang mangga we kenyang kadinya pamajikan nanti setuju ibu setuju lebah dinya mah jempe sionya licin lebah dinya
bangga Nabi mah ngaputan acuk penyalira Nabi mah ya aya acuk anu soek henteu mamak henteu mah kan gitu urang mah sotak seutik nya bade angkat nepikeun ka babuis mangkane lalaki mah teh di mana rata-rata sifatana teh kudu di dinya nunda teh nunda tas pe kudu di dinya lamun pilah kabeh kacarekan padudan teh padudan aya dina ceuli padudan teh segera ditalaku kalakuan sa teh bapak DKM teh di ditu ieu mah hidup di dieu geus gugur di dieu aduh ayo jadi tengen lagi ya kalau ke jero untung orang mah di luar tuh tinggal asa menang di luar jadi marukan kumaha gitu Nabi mah senal pega di kaputan penyalira kan urang malah nya ya Nabi mah kieu ya Nabi mah harita naroskeun ka bojona ka Siti Aisyah aya naon cenah masak naon henteu teu masak kaukeun bae atuh rek puasa we kami mah kitu Rasulullah mah urang lamun dikitukeun meureun masak naon mah henteu nari sia kitu meureun nah aduh entong teu masak kitu jigana teh uyah we jigana teh kurang uyah pan urang mah jigana teh akina nu geus maot ka babawa urang nya urang jika nunya kan nalika keur dahar teh ulah ngomong pan harita mah teuing barudak zaman ayeuna zaman abi mah baheula tuak ngarepeun kolot teh hiji teu meunang miheulaan kolot pan geus lapar ge kudu bukan anteu cenah bapak heula nu heula kitu jeung keur dahar teh begitu dahar teh ulah ngomong kitu baheula mah da cukup jampena teh hiji kacapen kitu pamali kitu teh naon pamali teh hartina teh tuh centin rek keluar geus sakedar teh tamah dipocet enak nah jeung balik deui kan itu geura jeung balik deui kuncina di luhur balik deui sebelah tuh tinggal di paradang geus teh kuat teu di sekilan gara-gara si Ojo tahu jadi bodoh ini ke mana tuh teh lebih ka masalah angeun pan baheula mah kitu nalika keur dahar teu meunang ngomong baheula mah kitu kan jempek sia dari kurang teh kabejaan da angeun tadi teh katingali atuh aya cak-cak meureunna geus nyeblak meureun ulas buntung meureunna si cak-cak teh kan korocot we tapi kana angeun ada teh kakitukeun malah uruyah teu kabeuli cenah dipocekon kitu kurang teh ngomong rek kabejaan jempek keur dahar mah kitu kan cik bapak kabro diporototan teh cicing kitu geus beres dahar mah meunang pan ngomong bapak tadi teh angeun teh kapurulukan tuh teh cak-cak nah tuh lain ngomong ditadi pancet bapak keur tuang mah ulah ngomong aduh baheula mah nah kode teh geus batuk kitu ngaji teh tong lila teuing kitu Nabi mah biasa teuing di dieu hese nurutan Kangjeng mah hese lebih ka lebah dinya ngan jelas turutanna teh lebah mana Nabi mah ieu patuangan teh ka mana-mana teh cenah ngalian batu dina patuangan teh di dieu kangge naon cing coba nahan lapar Nabi mah meneueuh naon oge buru-buru we puasa da saum sunat mah meunang niat ngadadak di urang oge niat abdi saum sunat karena Allah kan urang mah kitu boro-boro kitu urang mah ieu amalan oge koleksi we wungkul tanyakeun di mana ya jeung anu sakti udah kan itu teh ngabri usung kitu na tulis mobil tuh balik ka imah mah tuh tadi gawean teu naon bari kitu nya ieu koleksi nu hungkul tadi amalkeun mah teu teh nah urang mah panasan batak teu meh kitu ya ayeuna kieu lamun hamil rata-rata sabaraha bulan 8 bulan lamun borojol memeh waktuna naon ngaranna prematur lamun prematur kudu dikumaha kudu dikiret ieu ayeuna urang amalan kudu puasa saminggu atawa kudu puasa 41 poe karek sapoe geus batal berarti karuron teh kudu dikumaha teh berarti ka tukar dari tukar rumah sakit aduh ya Allah ya Rabb paingan itu Nabi mah ka mana-mana ieu teh di talian si batu teh di dieu padahal lamun ditilik Nabi teh ieu lagi mustajab doa teh
tuba liman taroka dunia qabla an tatrukahu geus ninggalkeun dunya memeh ninggalkeun dunya mutu qabla an tamutu diajar maut memeh maut diajar maut memeh maut jadi can nepi ka akhirat nama tapi cicing di dunya ge geus kabayang akhiratna can nepi ka surga nama tapi surga teh geus kabayang ku socana itu nabi kan katos diajarkeun nabi itunya malah pan cek beja mah geuningan cek beja mah jaga teh aya jelema anu deungeunna teh ujug-ujug ngepepang weh neang naon neang bedog ujug-ujug bedog geuning geus kitu teh si leungeunna teh teu katahan beuledag we kana mastakana teh beulah ulah he ngaran-ngaran geus beulah mah dimana geus kitu teh hirup deui geus hirup teh karek kitu leungeunna teh geus ngepepang deui wae nyokot bedog teh di mana ujug-ujug aya bedog seukeut digitukeun deui beuledag kitu jeung kitu ditanyakeun ku Kangjeng Rasul manhum ditanya saha maranehna teh ka malaikat teh dijawab ku malaikat eta teh jelema baheula nu beurateun sirahna teh dipake sujud dipake salat berjamaah di alam dunyana tak kitu sallallahu min kitu mata di dunya teh teu kabitaeun ku senangna dunya hari ayeuna teu kumaha ayeuna mah bisa jadi dangdanan mah di dunia teh ajangan can karuhan di akhirat mah boting jadi kekeset neraka naudzubillah min dari dan nu diudagna ayeuna mah kitu tong gitulah ayeuna mah jiga kieu ayeuna pemancar di mana-mana nya gara-gara terang pemancar anu ning tanah teh lamun disewa jadi pemancar geuning nya tower kan geus kitu ngapan sabaraha HP anu deukeutna bisa ngagebrak naon kejadian di India bisa nyaho di Amerika nyaho di Cina cenah banjir bisa apal urang kemari cenah nu begal bisa apa harga bisa apa kasus di mana-mana bisa nyaho gara-gara naon eta pemancar teh lamun boga HP na teh lamun pinuh deui baterena itu tuluy lamun di naonan di kuotaan pemancar aya ya HP boga tapi nanti katangkep meureun baterai ngabea oh meureun kuota dan kedireusian tah juga kitu eta oge kurang kumaha ibadah mah tapi nah kitu teu kabuka teu kisah teu nyaho asa rungsing we asa kiamat we padahal can nepi kiamat mah asa susah we teu kapanggih we Rahman Rahim Gusti teh oh eta meureun da ibadahna da salatna digadekeun tah kitu nya salat duhana digadekeun kana ieu kana hayang payu dagang lain lillahi taala teh kitu pikiranana abdi ge urang kumaha ulah diajar jarah-jarah diajar kupuasaan teh aya kana 5 tahunna susah we baheula malah hukuan malah mau ngadenge dua eta boga urang ge cukup ku boga padahal paling penting mah lain bogana sabaraha taun urang kagaweanana pan urang mah arateul boga kalimah hiji ge hayang diwawar-wawar ka batur boga ieu ge dua eta padahal ieu bab kitu mah bab ilmu mah lain kudu diwawar bab ilmu mah jeung nadi sedekah ku ilmu mah ieu sedekah ku harta alusna nu teu sedekah ku ilmu alusna nu urut sakali deui sedekah ku harta alusna nu teu sedekah ku ilmu alusna ku urut alusna ku urut pan urang mah boga amalan anu can pernah digawekeun ge geus wani urang mah dibikeun ka batur nya matak teu mati ka dituna teh kita bab wirid mah komo can kagawean 5 tahun lebih ka 7 tahun mah tong sabuani ikeun deui ka batur da karunya batur ge meskipun anu ngaijabah mah Gusti kan aya adab-adabanana matak tong asal-asalan ari nu geus nyaho mah gular-guler buku bab wirid ge geus moal nyaho nepi ka nyalin komo di fotokopi mah moal wani aya adab-adaban nah aya etika nah itu aya maca dalail ieu maca dalail nah anu ieu mah jiga nu ngeunah hirupna nah anu ieu mah asa anger wae beda ieu mah maca dalailna bari jeung berjamaah 40 poe salat teh tarablang betong itu jika ngaji we mendel nu kieu nya hareup ka kiblat jeung nu henteu beda nu di kopiah jeung nu henteu ge beda
gitu sok tingalikeun teh kopi hayangna teh ngahuap itu tingalikeun segala gitu karena mau ke kamera gitu kan beda ya beda ada beda anu boga wudu jeung teu boga wudu beda ya nu muludan model ayeuna barakah teh beda-beda nu nudutan nu malong ka ustadna nu ngadon nyook HP wae anu ngadon ngahuap wae beda hasilna teh hasilanna teh mau lu balik ti heula mah ya cek beja kieu cenah cek beja bila mana ngariung kabeh dina acara pengajian model kieu wabil khusus muludan aya malaikat cenah aya malaikat nu tugasna teh jang ngahapus jang nyatetkeun kitu orang-orang anu hadir sawae nu hadir aya cek aya cenah tulis dirinya aya Mang Udin aya cenah kabeh bersih ka dosa mau ya di dieu amin ya rabbal alamin alamin kita malaikat teh bingung anturkeun di ka Gusti Gusti ieu teh ka manakeun cenah dosa teh alungkeun cenah ka laut tadi dialungkeun ka laut teh nolak neh cenah aya bere dosa alungkeun ka gunung pangheulana no kaheulana da bau ieu dosa mah ieu nu ngarariung di dieu teh bersih ieu teh dosa teh gara-gara muludan teh lamun ikhlas ai balik ti heula mah jika CSI nu tadi teh teh tanggung jawab eta Rikis gitu teh bingungan teh malaikat dialungkeun ka mana kamu manya kudu di papanggul ada data yang balik di heula di pengajian tah cek malaikat teh kabeneran lain hese miceun bingkeun ka kadinya nu balik di heula mentak ting bisa rek balik di heula ancam heula Mang paling MC panggulana di dieu aduh hese balik teh sakali deui tuba liman taroka dunya qabla an tatrukahu kabagjaan nu pohara keur jalma nu diajar maot memeh maot gitu diajar maot memeh diajar maot memeh tah nabi kitu pangheulana tong disangka toriko eueuh ti dituna aya nu pertama kali ngajarkeun teh saha Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain ulah bogana ulah soteh hayangna lain ulah lobana ulah soteh kabawa palidna jadi diajar bertorikoh mah supaya lemes ngajar naon ngamalkeun syariat lain nitah budak-budak dunya lain gitu matak lamun aya nu diajar asup kana torikoh tapi pedit anger amok-amokan anger eta mah rada kieu eta dan torikoh lain karena kadinya lain karena kesaktian lain torikoh teh justru lir ibarat gula jeung amis nah teu bisa kade di urang teh aya 3 tah ibarat eta tah naon eta teh ngaranna teh tripod syariat torikoh hakikat tadi teh teh Islam iman ihsan pan di urang mah mugi ditampi iman Islam na ihsan teh dibawa di urang kuduna teh tiluanana Islam teh jasadna Islam teh iman teh mesinna balikan deui Islam teh karoserina bajuna gitu iman teh mesinna jerona awakna ihsan teh rasana ihsan teh rasana gitu bisi can pati kahartos mah kieu atuh aya jelema nepikeun kaleweh ningali susu teh teh kunaon gitu nepikeun kaleweh ieu mah kunaon cek budak mah teh ieu mah kunaon leweh ngakuku nepikeun budak mah nepikeun ka inung aing edan gitu ningali susu tapi kaleweh teu bisa salah budak mah digitukeun sabab ningali budak indung teh tiap kali ningali susu leweh susu nu ditinyu teh tapi indungna teu salah naon sababna ketika ningali susu dikocek teh gebrai ka bapakna baheula atawa gebrai ka salakina baheula bapak ketika ningali susu teh coba lamun bapak ayeuna aya keneh meureun barudak teh garetol duhana teh meureun barudak teh nyenen kemisna teh meureun barudak teh dak raos ayeuna mah boro-boro anak salembur ge ayeuna mah nepikeun ka masjid teh saat ayeuna mah baheula mah zaman bapak getol-getol tah kitu laras apa laras gitu tak eta contoh ihsan teh jadi intinya mah kieu ihsan teh jasad kontak jeung makhluk hate tembus ka Gusti Allah jasad kontak jeung makhluk hate tembus eta kitu
Saibaratna kieu urang teh ngaji ayeuna di dieu dor teh ustadna teh nya goreng patut nya hidung deui nya teu rame ngajina teh tapi urang teh cicing we can waktuna balik mah cicing we naon sababna hatena tembus karena ieu judul pangajian teh naon takdiman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayang ka aku jadi umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta eta nu di garis bawahi makeun bae nu balikeun goreng patut ge bari jeung ngaji teu ramekeun bae kitu keun bae teu kabagian kapako ge jeung besek keun bae nu paling penting hayang ka aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan deh tuba liman taroka dunia qobla anta trukahu tuturkeun urang di nabi aya nu kitu teh nabi mah pinter maot diajar maot game maot teu naon atuh maot teh ngamaotkeun ka hayang ngamaotkeun ka sieun ulah nepikeun ka di udak-udak sieun kan loba jelema nu ngantepkeun barudak padahal manehna teh bisa ngurut barudak Beranyong diajar usaha ka kota dah kunaon ada di lembur mah hese lepaskeun ka ilmu teh lepaskeun nepikeun ka barudak teh ngabarurut da sabab sieun naon sieun sangsara di dunia naudzubillah nih nah coba aya deui nu kitu nepikeun ka sieun kan ngabejaan ka anak pamajikan da kabatur mah bisa yo orat eta teh eta teh kudu ditutupan di luhur nepi ka handap teh da pamajikan mah heureum rek ngomong urang rek ngomong meureun tadi lepis mah tadi nah geus teh kakuping tuan guru anu di Kalimantan teh sa tuan guru sehingga nincek beja 2 jam sarinten sawengi ulam ari urang cik urang sabaraha nu jadi satpam ge bohong eta teh sarena aya aturan nepi ka dituna mah geus sasanya hees di posna teh balik ka imah teh kudu ngodoan urang da urang jarah ka ditu ini ka mana-mana jika nu heueuh ayeuna teh datang ka imah teh capek tong diganggu mah nya nah capek tos nyampak padahal di mobil teh hees nya laras sebenarnya ya Allah matak diajar taekeun tina toriko kana tirakat teh naon tarku meninggalkan naon kudu ditinggalkeun umumna di jelema biasana daharna isu keneh sarapan datang ka beurang naon teh ngaranna teh lolodok nepi ka beurang deui jajadok kan kitu deui nepi ka dinner naon deui sore deui makan deui tukang baso di keroan gitu tukang kupat di sauran nepi ka sakabeh dituang pindahkeun atuh minimal sarapanana pindahkeun ka memeh adzan subuh naon disebutna sahur makan sore na pindahkeun ka tos adzan maghrib naon disebutna buka geus kuateun can urang nepi ka dinya encan janggot panjang geus korban ngagebay bahili jeung reregan nepi ka lebah dinya maleweh urang caritana dua hayang diijabah teu wanian urang ngentel peujit kolot baheula tingalikeun boga dalil henteu kolot baheula cukup ku pamali sok jampe naon oge jam pamali da aya sema urang baheula aya sema teu wani urang ciling-cing budak ayeuna mah sok komo aya sema ngadadak atuh budak ge biasana ge tar aya di imah tuh dar aya sema teh langsung ngajurus nanaon pan mama doyong jajan ngadadak kitu pan urang eleh deet daripada ngaganggu pan ya tuh budak sate teh budak urang kabeh nya sok aku lari ka keur mijah teh modal kitu dah hese dicarek urang nya da parabna ge beda atuh nu ayeuna mah susuna ge susu naon susu sapi madak moal daek jempe terkecuali dicarek ku sapi ku jelema sapi leresnya hese lebah dinya baheula memasak lagi atuh baheula mah timimiti naon teh ditutuan oke di parancahan baheula habibul ilahu karamatan Muhammadin tok gitu nepikeun ka eta jadi beas teh sholawat ge teu kaitung baheula masakna make beas make sholawat nya euy masak make beas tapi barokah dihuapkeun baheula mah budak labu ditotok kan teu kudu kumaha teu kudu bujrut baheula mah sok wal we ieu na teh si buuk
indung teh der diusapkeun kana nong-nongna budak teh kana nyeri teh dia ladang labu teh cager langsung atuh kempes. Panas tiris sautik budak teh panas tiris taplokeun ka bapakna plok teh kudu init make jeung kudu di naon teh oh segala rupa teu kedah ngalayan ka dokter teh kedah baheula padahal ngaji teh nyahoeun baheula di mana tuh aya madrasah baheula aing mah teh sirik mah saya teh hiji masjid ge ustaz balatak ka dieu itu ustaz tapi duka teh begitu mararati baheula mah ngaji kitu bari saeun atuh tapi bisa ngampar sajadah di awang-awang bisa silat di leluhur cai baheula nya naon ngabedakeun eta nu tadi nomor kahiji taroka dunya qabla an tatrukahu diajar maot memeh maot diajar maot memeh maot ditaroskeun mangna teh menang naon euy ngaji ti ditu teh abi mah teu tiasa naon cenah ngaos teh mung nembe tiasa ieu we cenah cokot teh sindok teh digitukeun jadi hayam lempah pesantren teh cokot teh digitukeun tuna deui jadi endog deui tuh urang geus bisa kitu acan acan urang mah da HS wae di babongna ge bersih nah teh kolot baheula kabayang teh nu santren ayeuna di Indonesia itu kolot baheula anu bersih mah teh komo baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayaknya balikeun deui geus sok zaman sahabat baheula dialajar bari dan komo parwasa heula dialajar teh rek perang teh da teu kadenge irahan nabi zaman sahabat ijazah heula ti Kangjeng Rasulna henteu tapi kuna ku ieu bersih diajar maot memeh mah urang mah teu bogana naon urang mah bisa ningali oge ditinggalikeun ku Gusti Allah bisa nguping oge dikupingkeun ku Gusti Allah tah nepi ka dinya tak dikirna singnya dikirna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kita kan kaditu teh geuningan ari nu ieu mah wajilat qulubuhum lamun bener dikirna kakuping jenengan Allah teh langsung maruridi buru-buru teh carangkat atuh kabayang atuh damelan Allah kabeh aya surga aya neraka komo kabayang neraka aduh inget dosa letah urang inget dosa panon urang kan urang mah teh kitu di jalan aya ngagolek laksa eutik da kabawa atuh berikir teh pannya nah kana kanu kabawa teh eta teh susu lain inget kana sifat Allah lain gitu ya sorban tinggal sorban lah keur kieu mah kurang jujur we kabeh nya aduh matak hese paingan jeung Gusti fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tanyakeun ka ahli zikir gitu lain kalau pintar lain kan urang boga masalah di teh teh orang pintar atuh lain ahli zikir sakali deui diajar maot memeh maot nu kadua kubah teh kabagjaan anu pohara cek Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi beliau teh tabiin muridna para sahabat dari sahabat muridna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari jeung tuturkeun dia di nabi ge aya naon bana qabla ayyatulahu ngabangun kuburan samemeh ngasupan ka eta kuburan jadi nyiapkeun kubur memeh asup ka kubur ari tadi mah diajar maot memeh ari nu ayeuna mah nyieun kubur memeh asup ka kubur jadi kumaha urang teh ngagali sorangan lain kitu maksudna kumaha nyiapkeun urang engke dibekeleun di kubur kita lain kudu ngagali sorangan lain dan kita numaturan mah amal urang da begitu geus di kitu mah ya geus begitu di kitu mah kajian teh teuing baheula teh aku cinta padamu itu misalkeun keur hirup mah aku tak mampu hidup tanpamu cenah geuningan kitu nya kacida ye usum maot mah nu pertama kali geus di waradonan pertama kali geus dikurepkeun geus dilaan talina tuluy dipasangkeun dijajar-jajar papan lamun ku papan ku bata geus kitu teh tuluy dikumahakeun geuning diuruk teh kunaon ku taneuh karaya ku roti di mana-mana ge tah geus kitu teh tuluy dikumaha ditincakan nu pangheulana nincakan teh salah ibu salah ibu bari jeung kitu teh najroh hate teh nah mamah lain di kamari Batak ieu tong babela teuing nepikeun kanahan lapar miluan arisan mingguan sanena nu salasaha kitu tapi kan beureun bola beureun emas beureun perhiasan urang maot mah pake modal teh ku salak itu pake kawin deui
Ya Allah. Begitu geus dikurepkeun di duaan geus digitukeun sadayana rangka sadayana pamajikan urang lelakmung dikuburkeun bareng atawa salaki urang oge pan paribasana gitu tuh meninya resep kayung-yung cenah boga pamajikan teh cara-carekeun cenah aku urang mau ka dikubur salila can maot mah da kitu paribasa. Tak begitu guys mau sare-sare reage meskipun sakumahanya ada mung maturan atau kabeh oge nu maturan ngan hiji amal maturan ukur amal teh pagawean man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Gusti Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah maka eta jalma teh bakal dihirupkeun kalawan hirup anu senang. Loba amal saleh mah hirupna teh bakal senang areuna loba amal saleh mah tiga mana amal saleh teh maca Quran salat sunnah tuluy naon cicing di masjid teh itikaf kade itikaf teh cicing di masjid teh pake ibadah lain pake ngobrolkeun urusan dunya kade loba ngobrol urusan politik ada di alam dunia urusan dunia sakata urusan dunia 40 poin mau diterima ibadah naudzubillah min dari henteu ngobrol mah antang we jeung HP di jero masjid nanyakeun eta sabaraha hargana chatting WA di jero masjid kade perkata sarua bae dihitung eta teh urusan dunia jalma nyebarkeun nyalabarkeun leulengiteun di jero masjid ieu usaha atawa mendakeun anu teu kudu sunat cenah doakeun jero hate kasih ulah kapanggih deui laras balikeun deui ieu mah kieu ieu marawi aya nu bade biasana pengajian ibu-ibu tah kitu teh pengajian ibu-ibu der teh ieu pilih bade cenah seragamna pangaosna sakieu kitu seragam pan kabeh pan ayeuna mah make dress code wae aya pengajian teh ke atasan putih bawahan hitam kitu ibu-ibu teh teu kabita oge da kaena kitu ah ngiluan we daripada ulah ngaji pan kitu da kudu make dress code teh ayeuna ninggal salaki anu teu ceureup makan geus cek aya getong ngaji deui kitu teh langsung tak seutik diridikeun pan ustad teh di ditu ieu mah di Cileunyi aya di dieu mah pan nyontohanan lain lain ulah ngiridikeunana kate masjid eta teh dagang urusan dunia beunang deui wae pilih aya nu bade umroh mangga daftar ka abdi di abdi mah mung sakian di batu mah sakian di abdi mah tiasa juk urusanana dagang sia beunang deui wae urusan dagang naudzubillah min tetap membalik kaos anu bebas abdi ieu tempat ieu teh naon sampurna di masjid lamun di madrasah parek nyinen hayu rek nyanyi hayu kumargi di masjid gitu ada ditahan nomor kahiji mah diajar maot meme maot dua nyiapkeun bekal maot saacan mah maot geus boga naon ya urang geus maot teh mana akuaneuna jeung urang da urang mah salat oge disalatkeun ku Gusti Allah maca Quran sok teh digerakkeun ku Gusti Allah moal aya akuaneun ieu moal aya akuaneun kabeh oge mangkaning tong kitu tong bakal engke di akhirat bahasana dieu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah jalma loba amal saleh mah hirupna teh bakal barokah bakal geunah hirupna bakal manfaat kitu waktuna karasa nikmat balik ngaji mawa nya kana berkat wae sih tah tuh kita tadi ke mana cenah kieu ampun sabelah mereka tungguanana urusan dia amal soleh ngan paling hese dia amal soleh teh paling hese amal soleh teh al-abu inal qadab hampura nalika amok pang hese na ieu ustaz aja ngan nalika amok mah ngarwe amok lamun aya keneh jelema keur amok ngabubu amokna can balik berarti amokna berarti ilmu nanti masih kena dina otak masih kena dina letak can lebih karena rasa kade mata kudu diajar di
kudu diajar jangan guru mursyid di ayunan fungsikan teh kadinya ieu ngarah ulah ka bawa palit ku man malakan nafsahu ina yaqdahu bisa nguasai dirina nalika amal soleh teh nepi kadinya ya lain maca Quran hungkul ya lain salat sunat hungkul meskipun urang di betul Allahu akbar beres salat anu salat anu wirid segala dibaca balik kalimah nana kancing coplok maksudnya udah pemandikan telat can masak berarti can bener tadi pikirkan dengan bahinya ternyata amal soleh parejeng anu di aku anu di aku Tuluy mana deui al-ifatu fil khalwati amal saleh teh anu paling hese mah apik nalika sorangan eta apik nalika sorangan loba batur mah ngeunaheun ieu teh udud ge loba batur eta weuh batur bubar meureun teh diseungeut deui mah udud di jero masjid bener tah kitu loba batur mah ibu-ibu ge teh ditarampo ieu weuh batur mah astagfirullah bener ya Ustaz jadi tunah apa sorban teh nya Gusti hese hayang ngajaga amal al-judu fil usrati amal nu paling berat ya di antara mana barang bere nalika eueuh karena ge keur eueuh boro-boro mere ka batur urang oge eueuh ahli pikir nu sanyana mah bisa nepikeun ka kitu tah barang mere ka batur keur eueuh oge bahkan mikiran kumaha carana geus teu kudu diomongkeun ieu muludan hapunten manawi bilih bade investasi ka hengke di akhirat manawi sareng manawa sasiereun sabanjeureun tapi kangetrokan bapak DKM teh kaunggal imah ieu moal kitu ahli dikir bahkan bakal nanyakeun pada DKM hari muludan bade iraha kitu ahli dikir karena itu tadi dia astagfirullahaladzim gitu. Terus jauh cari tanah cinta kakang jauh. Nabi iya uninga urang Abu Jahal. Uninga urang cenah asup kana neraka. Tapi unggal poe Senin mah disenalkeun teu disiksa. Naon sababna? Numpang heulana sedekah gede ngabiayaan saking kubunga nepikeun ka ngabebaskeun hamba sahayana. Jangan ngebeja tuh alok maneh geus lahir nyata budak Abdullah teh nu dingaranan Nabiuna Muhammad saking kubunga ya upami maneh bebas ayeuna mah sedengkeun amat zaman baheula teh sabaraha triliun hargana teh sabaraha juta baheula jelema pan baheula teh aya jelema nu dijual melalaki abidun awewe amat wah tuh nyaho lalaki abid awewe amat itu atuh ngararomong kabeh ieu mah ngaji teh di kabeh cigra lamun maot melalaki almarhumun awewe almarhumah lamun bencong jawab melalaki soleh mun awewe lamun banci jawab berarti jelema mah dua mun lalaki awewe ngan aya nu disebut hunsa teh nu kelamina dua lalaki aya awewe aya penjara aya kitu mah lalaki dioperasi jadi awewe beda deui teh mah ngaranna transgender teh mah LGBT teh geuningan karena itu aya asup ka dinya berkali nepi ka mana bi teh nya poho deui padahal kadepna poho deui bieu teh jadi hikmah tina muludan teh urang tuturkeun akhlak nabi nu kahiji diajar maot meme maot nu kadua nyieun kubur meme kubur maksudna ngalobakeun amal soleh diantarana loba amal soleh teh diantarana nahan ambek nalika ambek hampura nalika ambek pere nalika susah nalika eueuh judul nama getol sodako sok sodako tar tuh ande iraha diajak
ya kurang minum wae terus contoh iman contoh bisi pohon minum teh nu kieu udah beberowokan wae atuh kita tadi kurang minum terus dikiikeun henteu kumaha jadina kembung tah nya kalau geuning tukang minum masuk kembung ih wae minum wae terus tapi teu dikiikeun jadina teh kembung bahkan kan itu nanti sok aya nu kencing bat tuh kudu dioperasi tepira tarki atau telat ki betul nah itu bahasa lemas nanti ki lah pokoknya minum wae terus kencing tara dahar terus dipikeun henteu kumaha jadina hetah kabobong cek pada kae oge kade dina muhtarar hadis we dina muhtarar hadis urang boga rezeki teu disangka-sangka der teh dihakan kabeh urang teh dimamam sadayana jadi penyakit urang bakal kabayang teu bakal kenging ieu kotak ieu tah lamun henteu lah dimamam sadayana tuh bere betul ibaratnya gitu kalau kade tak ka Ustad masuk aya nu kitu teu ngimpi-ngimpi pan rek dibere kudu cabungkus misalkan minum kan gitunya lain aja nama abi tadi kita jauh udah dibere lain pohon deui lain kain tadi inget gitu kan kok abi mah ya mah di masjid mah kan teuing gitu baik bedan kadang-kadang ingatan jadi coba abi mah pakai kode sok ngilu ngomong wae seueur berkali kahdia hikmah tina muludan layeuna cenah diajar mau meme nu kadua cing loba amal soleh meme asup ka kubur teh kudu nyieun kuburan nyaeta maksudna ngalobakeun amal solehan amal nu pangese ngahampura nalika ambek apik keur nyorangan tuluy katilu naon ngewa anu teh barang mere nalika eueuh ari keur aya teu aneh sodako ulah ngo pet ulah kumat lebih katuh hayang mereka ge ka batur berapa mereka batur atuh urang oge bereun batur tah teu ngaji teh kitu batur teh karamuludan teh kitu batur teh umat Nabi mah nu sok muludan mah kudu daek komo jang muludan komo jang rajaban mah kode teh lamun geus karpet geus dicopotan kudu daek sodako pinter sih yang baik kedua padadang tuluy mana deui yang terakhir nyaeta man ardo rabbahu qabla ayyal qahu jaman geus ridho ka Gusti Allah memeh pernah jeung Gusti Allah ridho ka Allah mana lagi ridho ka Gusti Allah bakal diridoan berarti judulnya mah hatena kudu rodiyah kadituna karek mardiyah ayatna jelas Pak irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah urang boro-boro kana radiyah nafsu boro-boro kana mardiyah qalbi teh nya aya qalbi ya ruh ya sir ya kopi ya apa ya mar teh aman mursidna bener lain budak-budak lain tapi lu hiji Nabi mah diajar maot memeh maot nu kadua Nabi mah nyiapkeun kubur memeh asup ka jero kuburnya nyaeta naon loba amal soleh nu katilu Nabi mah ridho kana aturan Gusti Allah memeh tepang jeung mulang deui ka Gusti Allah berasa kali-kali kudu kabawa balik kita kudu kabawa balik lain ngariung we ukur muludan we hayo tapi eueuh hasilna hiji memeh mau diajar mau dua nyieun kubur memeh asup ka kubur berarti loba nyieun amal soleh nu katilu ridho ka Gusti Allah memeh mulang ka Gusti ridho kana naonna ridho kana katangtuan jeung takdir ti Gusti kumaha carana yang bisa kabeh sing ngalobakeun zikir ngalobakeun zikir eta ngalobakeun zikir